Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Pada pelajaran kali ini kita masih membahas pengajaran 2 ngeunaan pengalaman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar. Nah, sudah siap kan untuk memulai pembelajaran? Kalau sudah siap, coba buka buku bahasa Sundanya halaman 23 ya. Kita akan membaca pengalaman ya tentang piknik ke Taman Raya Juanda. Kita baca sama-sama ya. Dina hiji poe Minggu nu kabeneran hade poena Bus Samid nyarita ka anak-anakna. Barudak meungpeung mamah sareng apa salse urang piknik ka Taman Raya Juanda yuk. Anis, Wiwi jeung Adi nu harita keur beberes langsung lalumpatan keluar ti kamarna. Asik, cek barudak tilu bari alajrag-ajragan bakat ku atoh. Lantaran poe Minggu teh moal ukur caricing di imah. Geus kacipta ku maranehna tangtu piknik sakulawarga teh bakal kacida resepna. Jigana samemeh nyarita ka barudak, Bu Samid geus badami jeung Pa Samid yen poe Minggu eta rek ngajak ulin ka barudak. Lantaran ti isu keneh Pa Samid ge geus tatan-tatan nyadiakeun mobilna di buruan. Barudak, hayu bantuan apa beberes cacandakeunana nya? Ceuk Pa Samid ka barudakna. Teu kungsi dititah 2 kali, barudak teh haget meresan babawaan kana karanjang plastik. Kayaning kadaharan jeung inuman purakeun engke di tempat piknik. Salian ti mawa kadaharan, Bu Samid nyadiakeun samak. Sangkan engke di tempat piknik teh bisa tumaninah. Ngampar samak pikeun dariuk bari bala kecrakan. Sanggeus babawaan keur piknik diasupkeun kana bagasi, Bu Samid sakulawarga arunggah kana mobil tuluy miang ka tempat anu dituju, anu anggangna kira-kira 30 km ti imahna. Atuh teu kungsi lila maranehna tepi ka Taman Raya Juanda. Sanggeus tarurun tina mobil, tuluy neangan tempat anu iuh tur marenah, Anis ngamparkeun samak. Ari Wiwi, Adi jeung indungna mah nurun-nurunkeun karanjang plastik nu dieusi kadaharan tina mobilna. Kakara oge sakedeung maranehna dariuk dina samak, Wiwi ngagurubug tuluy gigibrig lantaran ditapuk sirem. Anis ge ngagorowok, "Mamah, tinggal ieu, mameun teh janten seueur sireman." Teu kahaja baju Wiwi nu digigibrig teh ngait kana karanjang tuluy dikenyang. Atuh blok wae bebekelan teh barahe lantaran karanjangna tiguling. Tungtungna sarerea seuseurian bari meresan nu barahe. Bari dikepruk-kepruk sangkan siremna aringkah. Tapi rada hese lantaran siremna loba pisan. Ku Pa Samid samak teh disingkabkeun. Si horeng Anis ngamparkeun samakna pas pisan di luhureun sayang sirem. Atuh kapaksa maranehna parindah deui ka tempat sejen nu leuwih merenah. Sanggeus wareg jalan-jalan bari nyeuseup hawa seger, Bu Samid sakulawarga baralik ka imahna bari mawa kasugema. Anis, Wiwi jeung Adi mah komo sajajalan dina mobil teu eureun-eureun ngobrol nyaritakeun pangalaman poe eta bari saleuseurian. Nah, itu anak-anak cerita tentang piknik ka Taman Raya Juanda. Jadi ya, tugas kalian untuk hari ini hanya membaca ceritanya saja ya.
membaca cerita Piknik ke Taman Raya Juanda. Kalian boleh kirim lewat pesan suara ataupun menggunakan video ya. Jadi hari ini tidak mengisi yang ada di halaman 24. Hanya membaca saja ya, membaca saja halaman 23 dan 24 ya. Jadi untuk tugas hari ini hanya itu saja. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semangat ya untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.